Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abuna Pisah. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji pima anu tetep ieu pasal buat mertelakeun dina perkara yahtalipu anu ngabedaan pihi dina itu ma naon hukmu dzakari hukumna lalaki wal unsa sareng istri fi sholati dina sholat kama sapertikeun perkara kola ngadauh musonib kana itu ma wal mar'atu sareng ari istri eta tu kholipu ngabedaan ieu mar'ah ar-rajula kalalaki halata sholati dina tingkah sholat fi khamsati asya'a dina 5 pirang-pirang perkara wa fi ba'di nushi sareng eta tetep dina sapalihna salinan matan fi arbaati asya'a ari lapat fi arbaati asya'a amal awalu anapon ari anu kahijina parojulu mangka eta ari lalaki aida karu tegesna lalaki wa ingkana sanajan kabuktosan ieu dakar eta sobian budak mumayjan tur anu hidang eta yujapi ngarenggangkeun ieu rajul ayah rujuk tegesna ngaluarkeun ieu rajul mirfaqaihi kana siku duana ieu rajul an janibaihi tina gigir awak duana ieu rajul birukuihi dina rukuna ieu rajul wasujudihi sareng dina sujudna ieu rajul lil itba'i karena turut kana pada melanana Kangjeng Nabi wasani sareng ari anu kaduana eta yukilu kudu ngajungjungkeun ieu rajul bidomi harfil mudharaati kalawan didomahkeun harap mudharaahna ayar pau tegesna nyengkatkeun ieu rajul batnahu kana patuanganana ieu rajul an pahdaihi tina pingping duana ieu rajul bisujudi dina sujud li anahu karena sanyana ieu robmu eta ablagu leuwih utama bi tamkinil jabhati dina netepkeunana tarang wal anfi sareng pangamung min mahali sujudihi tina tempat sujudna ieu rajul wa abadu sareng leuwih jauh min hayatil kasali tina pirang-pirang tingkahna anu kedul kama sapertikeun perkara waritu ma eta fi syarhil muslim anu tetep dina sarahna kitab muslim anil ulama nampi ti ulama wasalisu sareng ari anu katiluna eta yajharu narikeun ieu rajul bi maudhi'il jahri dina tempatna tarik al mutaqaddimi anu geus ti heula naon bayanuhu penjelasanana itu modil jahri fil fasli dina pasalna qablahu anu tetep ieu pasal dina samemehna ieu modil jahri warobi'u sareng ari anu kaopatna eta idanaba di mana-mana keuna hu ka ieu rajul ay asoba tegesna keuna hu ka ieu rajul naon syai'un perkara fi sholati dina salat katan bihi imamihi sapertikeun ngelingan imamna ieu rajul ala sahwin kana poho wa idnihi sareng dinanana ieu rajul lidakhilin ka jalma anu asup wa ing darihi sareng nyingsieunan ieu rajul akma ka jalma anu lolong khosia anu sieun ieu rajul wuku'ahu kana tumibana ieu akma fi mahdurin dina anu dipikasieun sabaha maka maca tasbih ieu rajul ay qala tegesna maca ieu rajul subhanallah kana lapat subhanallah li khabari sahihain mana ba syai'un lapat mana ba syai'un man ari sahabai jalma eta naba samang-samang sakeuna hu ka ieu manaun syai'un perkara
di salatihi dina salatna ieu man fal yusabbih mangka kudu maca tasbih ieu man wa innama tasbiku sareng pastina ari keprok eta lin nisai tetep pikeun istri keprok wayu tabaru sareng dibahasakeun pi tasbih dina tasbih naon ayak sudah ngamaksud ieu rojul bihi ku itu tasbih adzikro kana dikir dikro atau kana dikir wal ilama sareng mere nyaho wa ila sareng lamun teu ayak sudah batolat mangka batal non salatuhu salatna ieu rojul wal khamisu sareng ari anu kalimakna eta auratur rajuli ari oratna lalaki aidakari tegesna lalaki wa ingkana sanajan kabuktosan ieu dakar eta sogiron anu leutik huron eta merdeka kana ayana ieu dakar guerohu atawa salianti ieu huron wa yutasawwaru sareng digambarkeun ieu al khamisu pi gueril mumayiji dinucan hideng pitowapi dina tawaf tama perkara bayana suratihi anu tetep ieu ma antara bujalna ieu rojul warukbatihi sareng tuurna ieu rojul li khobaril Baihaqi karena hadisna Imam Baihaqi wa ida jawaja lapad wa ida jawaja sareng di mana-mana ngawinkeun saha ahadukum salah sahijina aranjeun kabeh amatahu ka amatna ieu ahad abdahu ka abidna ieu ahad au ajiro atau disewa ieu amat hu ku itu ahad fala tandur mangka ulah ningali ieu amat ayil amatu tegesna amat ila auratihi kana oratna ieu ahad wal auratu sareng ari orat etama perkara bayana surati anu tetep ieu ma antara bujal bayana surati warukbati sareng tuur amma suratu anapun ari bujal warukbatu sareng tuur palaisa mangka eta sanes ieu suruh sareng rukbah eta minal aurati tetep tina orat wa in wajaba sanajan wajib non satru ba'dihima nutupan kana sapalihna itu suruh sareng rukbah li annama karena sanyana perkara layatimu anu teu sampurna non al wajibu an wajib illa bihi angin kalawan ieu ma bahwa mangka ari ieu ma eta wajibun anu wajib wa ammal mar'atu sareng anapun ari istri ayil unsa tegesna istri wa ingkanat sanajan kabuktosan ieu mar'ah eta sogirotan anu leutik mumaijatan tur anu hideng wa misluha sareng eta tetep misilna ieu mar'ah al khunsa ari wanut fa innaha mangka eta sanyana ieu mar'ah eta tukholifu anu ngabedaan ieu mar'ah ar-rajula ka lalaki fi hadihil khamsati umurin dina ieu 5 pirang-pirang perkara al awalu ari anu kahijina eta annaha sanyana ieu mar'ah eta tadumu ngumpulkeun ieu mar'ah ba'doha kana sapalih awakna ieu mar'ah ila ba'din kana sapalihna deui bi antal siko ku secara ngantelkeun ieu mar'ah mirpakoeha kana siku duana ieu mar'ah lijani baeha kana gigir awak duana ieu mar'ah firuku'i dina ruku wasujudi sareng dina sujud wasani sareng ari anu kaduana eta antal siko kudu ngantelkeun ieu mar'ah batnaha kana patuanganana ieu mar'ah lipah daeha kana pingping duana ieu mar'ah pisujudi dina sujud li annahu karena sanyana itu ilsok eta astaru nutupan laha ka ieu mar'ah wasalisu sareng ari anu katiluna eta annaha sanyana ieu mar'ah
eta tah padu kudu ngameueusankeun ieu mar'ah sautaha kana sorana ieu mar'ah in salat lamun salat ieu mar'ah bihadratir rijali di hareupeun pirang-pirang lalaki al ajanibi anu deungeun-deungeun ieu rijal dab'an karena nolak lil fitnati kana fitnah wa ingkana sanajan kabuktosan naon al asohu kaul anu leuwih sohe eta anna sautaha kana sanyana sorana ieu mar'ah eta laisa sanes ieu saut eta bi auratin orat warobi'u sareng ari anu kaopatna eta idana ba di mana-mana keuna ha ka ieu mar'ah ay asoba tegesna keuna ha ka ieu mar'ah naon syai'un perkara mimma anu tetep tina perkara maro anu geus kalangkung ieu ma fi sholati dina salat ae sholatiha tegesna dina salatna ieu mar'ah sopakot mangka keprok ieu mar'ah li hadisil mari karena hadis anu geus kaliwat bidor bibat nikapin kunengeulkeun jerona panangan aw dohriha atawa tongongna ieu kapin ala dohrin kana tongong uhro anu sejen ieu dohrin aw dorbi dohri kapin atawa nengeulkeun tongongna panangan ala batnin kana jerona panangan uhro anu sejen la bidor bibatni kulin teu nengeulkeun kana jerona saban-saban sahiji minhuma tina itu kapain ala batnin kana jerona panangan uhro anu sejen ieu batnin fa in fa'alat mangka lamun migawe ieu mar'ahu kana itu dorbu ala wajhil la'bi bari netepan kana jalan heureuy walau dohron sanajan kabuktosan ieu dorbu eta nenggeukeun kana tongong ala dohrin kana tongong anu sejen alimatan halna nyaho bitahrimi kana haramna batolat mangka batal non sholatuha sholatna ieu mar'ah wa ing qalla sanajan saeutik ieu dorbu limunafatihi karena nganapikeunana ieu dorbu li sholati kana sholat tanbihun wallahu a'lam bissawab.